Samemeh urang dibere ku batur urang leuwih ti heula mereka Batur. hese teu nu kitu Bu Sesah ulah. dah urang marek ka batur kadang-kadang sok dideuleuh heula aja lemahna Dipilihan cenah kunaon. yah ulah mereka si eta Naha. si eta ge sok pedit ka aing Da eta aya ku kitu. leres di mana pasabikul khairu ta eta teh ngaji diri Dah. teu kudu ngomongkeun batur diri sorangan urang papai Talungtik eta di. urang talungtik nu matak ulah sok sibuk di dia sok aya nu sibuk kana naon kepo kana urusan batur aya loba deui wae naon nu eueuh atuh Tak ulah. awak sehat jadi ladang ibadah nya Moh. boga rezeki loba jadi sarana ibadah Eh, boga awak jag-jag dipake pikeun sarana ibadah gaya. tuh harta loba manfaat di antawisna eta tah nu mawi cing darareukeut ka kiai sing deukeut ka ulama ngarahirup pinuh ku barokah tah sibuk nguruskeun batur Eta. leuletikan we nu sok aya di urang unggal ulin ka imah batur di absen geuning parabot imah batur teh Sok sebab panasaran. aya nyabunya heuh loba deui wae pan Sok penasaran cenah Kang. sup ka imah tetangga Lah, red kana kursi waduh halus ieu warnana euy waduh kabita cenah Kang. red deui ka kamar ieu kamar atawa alun-alun cenah ieu teh meni gede kieu Segala aya. red ka kamar mandi cenah ieu mah geuning air mancur cenah kitu shower Aya kolam renang segala. aya kolam renang segala ayuh parabot batur di papai datang ka imah ka salaki bapak tingali batur mah geuning kamarna sagede alun-alun irah ari urang Iraha atuh Bapak lah. bapak tuh tingali batur mah motor nangis nambahan hiji deui irah ari urang Jaga mogok bae. hiji ge mogok wae cenah boga motor pega menjawab semua impian boro-boro nu aya mah pareum lampuna Yamaha selalu terdepan di dunia paeh
gamparan mugi lungsur kabarokahan dina ieu pangaosan asatos tepang wilujeng tepang sarang rombongan dicepot nyantri asatos tepang wilujeng tepang sareng rombongan dicepot dakwah sasarengan hayu urang sauyunan keur milari ridho pangeran sasarengan dulur urang sauyunan keur milari ridho pangeran hayu gara saradia dulur mengpengker hirup di dunia amalkan sampereun jaga akhirat moal sulaya ngumbara di pawenangan kedang ajan dan panterangan ulah nian kaawona margi deui di pangeran mungguhi jalmi nu iman tapi dina panggoda setan pamunten marah mai manis dang dosa raksukan gamis rambut panjang ditiungan pamentenan cahayaan dang dosan sederhana pisan eta tawis umat Islam dinu jauh pada cunduk dinu anggan pada datang ek ngabujeng pangaosan milari ridho pangeran dangding dipirik ku kending kuring nungah aliri nungah aliri
masigit silakan gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim papatetan samia murag baling bing lan jeruk manis ya lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nutilana kalayan nyebat asma Allah zat nu kagungan sifat murah sifat asyik maksad medar lalampahan astra jingga atana pinuh katelah si cepot salah sawios putra kilurah Semar Badranaya sama lurah Kodapawana dudu wong samanea anu dina waktos ayeuna ya astra jingga parantos tutas dina masantrena nyuk ceruk jalur pitutur rasul ngemban tugas ajaran pangeran oke iya astra jingga anu manah nanti suwung tina eling kanu kakunganana Saban wanci Saban lengka Saban renghap Saban reret kakenca jeung kakatuhu ya astra jingga manah nanti lepas dina eling kanu kagunganana anu ngabuahkeun katentreman hirup lahir sinareng batin kuhal sakitu umpama hiji masyarakat hiji kaum sadayana anu areling ka pangeranna yakin bakal ngabuahkeun hiji masyarakat anu nyaeta tentrem ayem ti isili herang mata silih asa silih asih rupina sasarna ieu lembur matuh dayeuh maneh banjar karang pamidangan nyaeta dugi kana kumaha teh cenah kula martabat baldatun thayyibatun warahpun ghafur amin amin ya Allah salamina aya dina panang tayungan amin rahmat magfirah sareng ridho mantena tebih tina balai anggang tina pansabaya oke jauh tina bancang pakiwuh tebih tina pagujrudan manawi kula hasil tina eling ka pangeran ya Allah kitu kayaanan eling-eling mangka eling rumingka di bumi alam dulu goreng ukur saliwatan ibadah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Papayung Agung Ais Pangampi, Bapak Kepala Desa miwah jajaranana anu kusim kuring pihormat, Haturan. Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat sepuh, pini sepuh sadayana, utamina guru-guru urang sadaya, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh pesantren, sesepuh madrasah, sesepuh majelis ta'lim, teka kantun ka para DKM, para muazzin, para imam masjid, oge sadayana anu ngeureuh nikreuh ngamakmurkeun masjidna, mudah-mudahan sadayana aya dina panang tayungan rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Teka kantun ka pengatur waktu penata acara, wabil khusus Syebul Hajat Syakali, Mohon haturan. kersana Bapak Momon Rukman, kalih Ibu Kokom Komariah, miwah keluarga besar, oge wabil khususna deui panganten khitan anu alhamdulillah sababaraha waktos kapengker parantos di khitan, atuh umumna sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Amin. Ari sadaya puji eta tetep kagungan Allah, zat anu mangeranan sakabeh alam. Ya tos kelan. Rahmat salam kawilujengan mugia salalamina dilimpah curahkeun ka panutan alam, Imamul Anbiya wal Mursalin wa Khatamul Anbiya wal Mursalin, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. teka kantun ka para kulawargina, para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna anu senantiasa urang sadaya tunduk patuh kana ajaran mantenna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ibu, para bapak sadayana, dina wengi anu syahdu ieu urang sadaya tiasa ditepungkeun lawung, diamprokeun jonghok, ditepangkeun rarai, dina raraga syukuranana kersana Bapak Momon Rukman sakali. Anu maksadna syukuran ngahitankeun putrana Cep Rapa Nur Fadilah, atuh ku hal sakitu hayu urang sami-sami ngadoa merdeh kanu maha asih, urang nedak kanu maha kawasa, urang mundut kanu maha agung. Mudah-mudahan sadaya doa urang, sadaya cita-cita urang, sadaya pamaksadan urang sapamunut ginuluran sapeneja tinekanan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu kahiji diantawisna ngeunaan syukuran Bapak Momon. Eta Mudah-mudahan ieu syukuranana cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. amin.
ieu hajatna cing ngundang barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Janten kabarokahan kanggo urang sadaya warga masyarakat sabudeureunana. Atuh sagala rupi pengorbanan harta tanaga kalih emutan mudah-mudahan cing dijantenkeun ibadah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Anu salajengna anu aya patula patalina sareng syukuran dina wengi ayeuna urang doakeun ieu cep Rapa Nurpadilah. Mudah-mudahan dijantenkeun murang kalih anu soleh. Amin. Amin ya robbal Alamin. dijantenkeun murang kalih nyaeta anu janten kembang soca paniis ati pangbeberahmana. Sae. Dijantenkeun murang kalih berguna pikeun nusa bangsa rawuh agama. Amin. Anu taat nyaeta diantawisna ka ibu ramana. Janten kebanggaan, janten penerus perjuangan para sepuh-sepuhna. Amin. Aduh, urang doakeun oge sepuhna nya Bapak Momon Rukman kalih Ibu Kokom Komariah. Loh eta. Mudah-mudahan dipaparinan sehat panjang yuswa, Amin. kalayan salamina aya dina kabarokahan. Amin. Atuh umumna kanggo ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Amin ya robbal. Alamin. Para ibu, para bapak sadayana urang kawitan serius heula. Loh eta lah. Dina wengi ayeuna pangaosan ngalangkungan media wayang. Moh. Hayu mengpeung urang sadaya nuju ngariung, urang hijikeun lahirna sinareng batin batinna. Sae. Urang hijikeun jasmani sareng Rohanina. Sabab naon para ibu, para bapak sabudayana. Urang sadaya ngariung di dieu ulah ngan sakadar ngariung jasmanina hungkul. Ulah ngan sakadar urang teh ngariung awakna hungkul. Tapi urang muserkeun manah sareng emutan hayu sami-sami urang hadirkeun nyaeta jasmani sareng rohanina ruhan wa jasadan urang hijikeun dina wengi ayeuna. Sae. Ibu naon sababna? Kumaha? Sabab kadang-kadang tong boro batur jeung batur, tong boro deungeun jeung deungeun, cacak dulur jeung dulur ngariuk naon diuk ngarendeng can karuhan saha teh. Can karuhan. Leres. Eta. Dulur jeung dulur, adik jeung lanceuk diuk ngarendeng can karuhan saha teh. Can karuhan satujuan cenaka. Can karuhan satujuan, can karuhan satekad, can karuhan saniat. Nu mata kadang-kadang loba kajadian di mana sepuhna ngantunkeun lain sibuk ngadoakeun kalah kasibuk perebut warisan. Eta geuning bulan. Leres. Leres. Nah, urang pelan-pelan we. Ngeureuyeun. Wios serius lah wios. Manisah du akan. Urang hijikeun tah jeung rohanina. Urang beungkeut kula ilaha Allah. lamun geus jadi sabeungkeutan urang sadaya moarek aya papaseaan, Insyaallah. moarek aya mumusuhan, moarek aya silih baeudan gara-gara beda paham, moarek aya silih baeudan gara-gara beda colokeun, Eta bulan. moarek aya silih baeudan gara-gara beda pilihan. Leres. Sok aya nu kitu nya Pak. Aya. Loba. Di lemur sim kuring ge da loba nu parasia gara-gara beda colokeun. Eta beda pilihan cenaka. Leres. Jeung tatangga jadi teu patanya. Padahal mah bulan. Jeung dulur jadi teu akur. Padahal di mana butuh duit mah atawa awak gering mah pan meureun tatangga nu ngalongok. Eta. Lain si itu. Nuku urang bebeakan dipilih didukung ku urang gering mah lain si itu nu ngalongok. Malah kadang-kadang teu wawuheun pan ka urang. Nah. Leres. Komo aing geus jadi mah pan sok pararoho. Nya kitu. Mantak urang beungkeut tah.
komo urang dulur jeung dulur, tatangga jeung tatangga, baraya jeung baraya, urang beungkeut urang hijikeun ku la ilaha illallah. Barokah insyaallah ieu lemur. Amin. Cenah geuning ayeuna pangaosan nganggo wayang keun bae da ieu mah media leres Pak. Eta. Tuh. Media ieu mah naon sababna? Sabab lamun ditalungtik ku urang, lamun deuk diguar ku urang luar biasa jerona falsafah dina wayang. Eta. Tuh. Malihan salah sawios tradisi anu mana ieu wayang teh janten media dakwah, janten media hiburan, janten media informasi, janten media kritik oge, janten media penerangan oge. Tah ieu wayang teh malihan sepuh kapungkur mah pan aya tradisi, padahal ieu tradisi teh sabenerna mah diudagna ku falsafah lain ku fisikna. Contoh saur sepuh kapungkur cenah lamun hayang waluya hiji desa kudu ngubur hulu domba di tengah eta desa. Ayanya Pak? Aya. Leres. Terus Tah kumaha cenah eta sumuhun leres ngan diudagna ku falsafah. Diudagna ku silib sindir silokalan sasmita, lamun hayang waluya hiji desa kudu ngubur hulu domba di tengah eta desa. Urang guar ku falsafah ari hulu teh identik jeung cara berpikir, ari domba teh sato, tah nu dikubur teh cara berpikir seperti sato. eta rupina teh kula. Ari hulu domba na melebar di oseng ngeunah teh. Di bebecek geuning eta kula. Leres. Lebar. Leres. Falsafah mantak torojol dina syariat Islam sami nyaeta ibadah kurban, sami ritualna mencit sato. Eta. Nya nu domba, nu sapi, nu onta. Aya. Tuh padu ulah mencit reungit we. Da teu asup kategori eta mah. Mah karaos teh kula. Leuh, Tuh komo entog deui. moal meujeuh teh kula. Teu meujeuh da mah. Da eueuh dina syariatna oge. Nya? Leuh. Tah geura pencitan sato eta ibadah kurban teh syariatna dilaksanakeun kudu syariatna oge. Ulah ujug-ujug kana hakikat komo diajar tarekat teh diajar fikih. Wah luar biasa bahayana. Bahaya Akang. Ya Wah, ujug-ujug jol ngaji diri we. Bari jeung teu ngarti diri nu mana nu dikaji teh. nah mana atuh? Sabab loba anu judulna ngaji diri tapi eusina ngomongkeun batur. Leres? Tah ayeuna geura tanya diri mana nu dikaji teh. Mana atuh kula? Urang mah boro-boro ngaji diri pan hayu be macaan batur, padahal tong boro batur diri sorang pan can dikaji. Leres. Kapopohokeun. Tak gerak kaji diri ulah jero-jero ngaji diri mah gerak ciwit we awak sorangan nyeri tah henteu. Tak ulah nyiwit batur. Duh. Leres? Eta kula. Tah nu matak timbul kadituna teh berlomba-lomba dalam kebaikan pastabikul khairat teh hakikatna lain paheula-heula katajuk da kadang-kadang eleh ku budak leutik. Eta. Budak leutik mah pangheulana katajuk rek naon rek uucingan di masjid teh. Cing sumput. Leres. Lain paheula-heula ka pangaosan hungkul tapi nu kumaha berlomba-lomba dalam kebaikan teh samemeh urang dipikanyaah ku batur urang leuwih ti heula mikanyaah ka Batu. geuning eta nu hese mah. Eta. Samemeh urang dibere ku batur urang leuwih ti heula mere ka Batu. hese teh nu kitu Bu. Sesah kula. Da urang marek-marek ka batur we kadang-kadang sok dideuleuh heula aja lemahna. Dipilihan kula. Yah ulah mere ka si eta. Naha. Si eta ge sok pedit ka aing. Da eta aya ku kitu. Leres? Di mana pasabikul khairu ta eta teh ngaji diri. Dah. Teu kudu ngomongkeun batur diri sorangan urang papai. Talungtik eta di. Urang talungtik nu matak ulah sok sibuk. Di dia sok aya nu sibuk kana naon kepo kana urusan batur aya. Aya. Loba deui wae naon nu eueuh atuh. Loba cenah kula. Di Cilacap ge loba heuh da di dieu sarua jelema di ditu angot. Nya kitu kula. Nya.
di ditu mah wong Sore. ono wong wadon ono wong lanang Wedok. itu wong ngedok nya nu matak pan di Brebes aya tanjakan Lio Tah eta. da di Jawa Lio. lamun di dieu mah jadi lia meureuna Tanyakan liar. tuh lamun di Betawi jadi lie teh tuh Eta tanyakan emen, tanyakan aya emon. tanyakan big hah? Tanyakan emen, tanyakan emon. Lamun di Cilacapan tanyakan emon mun di dieu mah tanyakan emen teh tuh aya deui cenah bingkeng dewek mah teu hayang lamun dititah jadi ku bingkeng Lah entong Kang ah. Teu betah Kang. jadi ku bingkeng itu Bingkeng saindang-indang eta. Leuh, tah sibuk nguruskeun batur eta. ah leuleutikkan we nu sok aya di urang unggal ulin ka imah batur di absen geuning parabot imah batur teh Sok sebab sok penasaran. aya nyabunya heuh loba deui wae pan Sok penasaran cenah Kang. sup ka imah tetangga Lah, red kana kursi waduh halus ieu warnana euy waduh kabita cenah Kang. red deui ka kamar ieu kamar atawa alun-alun cenah ieu teh meni gede kieu Segala aya. red ka kamar mandi cenah ieu mah geuning air mancur cenah kitu shower Aya kolam renang segala aya cenah Kang. kolam renang segala ayuh parabot batur dipapai datang ka imah ka salaki bapak tingali batur mah geuning kamarna sagede alun-alun irah ari urang Iraha atuh Bapak lah. bapak tuh tingali batur mah motor nangis nambahan hiji deui irah ari urang Jaga mogok bae. hiji ge mogok wae cenah boga motor pega menjawab semua impian boro-boro nu aya mah pareum lampuna Yamaha selalu terdepan di dunia nyak paeh panggil terdepan teh paehna horeng Panghalana eta teh. aing meboga ge motor dundrik Naon dundri teh? dinu mudun tarik dawuh reman pan Tuluy Kang tuluy. mantak bablas we dinu mudun teh Dundrik eta teh. eueuh klaksonan motor aing mah Eta dundrik. dundrik teh ti kajauhan teh awas awas Haleng, haleng. Beuleuh. Palebah nu keur mentasir nu benge geuningan. Jong-jong we Kang. Heeh. Tah si Pudin pengalaman. Nah, kaneng Kang. Maneh halok Nah, kitu meureun. mawa motor maneh teh. Aya nini mentas. Tah geuning milik Kang. Seak teh maneh teh pan melaan nini bisi katubruk. Eta tujuan. Maneh nu kasisi. Nah kitu. Ai maneh nyarekan nini. Cek si Bunda deh. Nini belegug. Montas teh dodolo. Tuh deuleu. Eta si nini make jeung nemalan. Kumaha cenah? Cek sini teh sia nu belegug nabrak nini ge teu beunang. Eta mah nini pinter Kang eta mah. Nini na eta mah. Nini geus kolot eta teh. Pan ele si Pudin. Nini kolot eta Kang. Nabrak nini ge teu beunang cenah belegug sia cenah. Eleh kene cenah Kang. Tuh tingali bapana imahna batur mah geus tingkat irah ari urang. Iraha cenah. Tapi satungtung aya nu ngomong kitu can pernah kadenge nu kieu ka salaki. Kumaha cenah. Tuh tingali bapana batur mah pamajikan geus dua irah ari bapa. Can kungsi. Aya nu kitu aya. Dah. Can kungsi eta mah Kang. Weuh. Dipengbereumkeun nu kitu mah Kang. Eta salakina panyeri hate Kitu. dibalas ku salakina teh. Nabogan pamajikan kikituan wae. Lah. Cek salakina teh tuh tingali mamah pamajikan batur mah kamari maot irah ari mamah tuh tadi mana hakikat pastabikul khairat teh sok gura urang prak geura lakonan ti ayeuna samemeh urang dipikannya ku batur urang leuwih teu heula mikannya batur Eta. tamantak pencitan sato-sato nu numpuk dina hate teh syariatna sataun sakali dipencitan ku urang ibadah kurban prak eta ge geura lakonan pikeun nu mampu tapi hakikatna unggal poe geura pencitan sato anu numpuk dina hate sorangan ulah nepikeun ka ari sapi dipencitan domba dipencitan embe dipencitan ari hate anu numpuk dina hate sorangan diingu wae Eta kagorengan diingu. nu matak ibadah teh lain jadi pengabdian tapi ibadah teh jadi kesombongan Loh, naudzubillah.
betul tah nu mawi urang hijikeun kula ilaha Allah. moal aya papaseaan sabab naon urang teh bersaudara urang teh saduluran urang teh sesama umat Islam sami tujuanana urang hirup di alam dunya teh nyaeta utamana geusan urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala yang tah geningnya bubuka teteh ayeuna ngaos nganggo wayang insyaallah moal ngirangan kana kabarokahan pangaosan wengi ayeuna Amin. mudah-mudahan sadayana kenging barokah amin Amin. nu tani na cing barokah Amin. nu dagang na cing barokah Amin. nu di kantor na cing barokah Amin ya Allah. naon aya barokah deui ce Dah naon barokah cenah kulan. Tak geuning aya cenah kulan. lain Aya kulan cenah. eta nu ngajawab baso aya Aya baso barokah cenah. da nu matak judulna baso barokah nu matak teu payu Nya da eta barokah. dapan hoyongna ge barokah na hungkul Da teu payu ge barokah eta mah Kang. naon aya barokah teh kadang-kadang urang apal kana basa teu apal kana harti Apal kana tujuan. amin pangtarikna cek lebe teh cek lebe umpamana pamail cek amil Amil. syaur Bapak Kaim ngadoa mudah-mudahan sing barokah amin Amin. naon aya barokah teuing aya barokah teh diantawisna aya berkah Berkah eta. aya berkat Berkat aya. heula tuh anu katilu aya barokah Eta barokah. hiji berkah naon aya berkah teh ngaji can berek geus nyingkah Berkah. aya nu kitu aya tah geuningan aya Aya. bisaan si eta mah Nakumaha. beuki sisi Les. beuki timbir les we eueuh eta balad na ngocoblak sorangan Dudukeun aya keneh. barang di dieu geuning eueuh tungtung na miluan balik Kabawakeun. kabawakeun berkah teteh Berkah. anu kadua berkat tah ieu mah rada sensitif tuh Naon ieu berkat cenah Hah? kulan? Naon ieu Ah, berkat? di mana ustad parantos ceramah turun di panggung song kardus. Nah, eta. Biasana. Dek teu wajib perjanjian henteu. Teu taya dina tulisan. Can pernah dewek perjanjian sareng nu hajat dupi Pak Ustad bade kardus naon henteu teh aya. Tara. Rajun aya nu mere kardus kulkas. Nah, Aing dibuka teh cau hungkul ya sini teh. Jeung tangkalna apaan? Jadi jangkung. Jeung kebona ongko. Jeung kebona ongko. Tuh, aya di dia Ustad sok di kardusan Ibu. Osok. 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 Astagfirullahaladzim. Bahaya Kang. Silaka aing euy. Kang kejol ke dawak be akang. Turun di panggung dibubuykeun kana kardus. Kejol ke demek be. Anu katilu barokah. Naon ai barokah teh jiadatun fil khair, tambah-tambah dina Kasaean. Kasaean. Leuh eta. awak sehat jadi ladang ibadah. Nya Moh. boga rezeki loba jadi sarana ibadah. Boga awak jag-jag dipake pikeun sarana ibadah. Tuh harta loba manfaat di antawisna eta tah nu mawi cing darareukeut ka kiai sing deukeut ka ulama ngarahirup pinuh ku barokah. Ayeuna sok lamun ngabandungan alam ayeuna bencana di mana-mana Tekenat-kenat akang. tekenat-kenat Silih berganti. longsor mah gunung bararatuk mah teu hade ku komik eta mah Tere ku Ya. jalan alas teh akang. teu hade ku jahe alas deui jabat tarik deui batukna teh Ya enak mah Kang. wah luar biasa dokter mana sok nu daekeun nyageurkeun gunung batuk Leuh eta. da moal aya atuh Teu ada disuntik. nya jeung teu hade disuntik gunung batuk cai laut bahe ka daratan Eta. eta cai laut balik deui ka laut dianteur ku jelema Segala nu nganteurna teu balik deui segala dibawa. segala dibawa urah ngarasa aman urang teh euceuk Nah, kumaha cenah. kadang urang masuk ngarasa aman
Udah urang mah jauh ti gunung cenah bakal jauh tina longsor. Moal mah longsor. Cenah urang mah da jauh tina walungan bakal jauh tina banjir. Alah, Cenah urang mah da jauh ti laut bakal jauh tina tsunami. moal nepi. Nah atuh ai gerbeg di angin puyuh. Teu sakara-kara kulan. Eueuh tempat nu aman. Leuh. Eta angin puyuh beak imah kanang hayam rungkad tatangkalan rungkad. Saung rabeng mah teh. Saung rabeng popoyan rapung cangcut nyarangsang tangkal kalapa. Wah jeung jelema-jelemana Ka bawah. tuh Angin puyuh. angin puyuh teh cacak angin puyuh eta teh ibu coba kumaha lamun angin sawang rasa kebayang Kumaha mun kebayang ya cuy. kumaha mun angin entog eta. Cacak angin puyuh luar biasa dampakna imah rungkad tatangkalan rungkad komo lamun angin heulang rasa atau angin pelung Angin hayam Bangkok galak. angot angin hayam Bangkok kakara areling tak urang keur kitu mah ai keur senang mah urang teh teu eling ka Allah keur eueuh bencana mah urang tara eling ka Allah gurebeg teh angin puyuh karek tah lain istighfar lain takbir Kumaha atuh? kalau kaluhur Anak putu. aya nu kitu aya keneh bae geus kajeun Anak putu ari sineun. kaluhur anak putu rarawaseun kaluhur Kaluhur. eta cek angin teh ditembalan puguh aing ti luhur kehead Geus kesel di luhur. titah kaluhur deui cenah tuh bencana teuing Dedeh. Kulan. dulur nuker ngalaman kabingung Sin salalaban. lantaran bencana alam longsor jeung kabanjiran mereng dunya teh geus kolot bencana teu petot-petot atawa urang loba dosa syarakah jeung teu masa bencana alam di mana-mana hampir diunggal negara rugi pikeun urang sarerea korban jiwa harata triliunan bencana alam di mana-mana hampir diunggal negara hayuran dampak kurang nah ujian atawa siksaan Sok ting puringkah kakang lagu eta. menisok ting puringkak bangsa bubuluan gitu teh bencana tah nu matak sing darareukeut ka para ulama Saya. ulah jauh ti kiai ayeuna mah pan geus loba nu ngaledek ka kiai teh nya Eta kulan. Sok disapelekeun. sok disapirakeun komo ustad di lembur mah geuning Eta kulan. kadang-kadang geus eueuh ajen Pada eta ustad nu sanyana. padahal eta ustad nu sanyana ustad nu di lembur gitunya anu ngawuruk nyaeta para putra urang sadayana di masjidna di madrasah ta eta teh ustad anu kedah dipupus ti makhluk langka teh matak di lembur sim kuring mah ustad kampung teh bararegang bapak ai di dieu kumaha alamun lintuh berarti alhamdulillah balalager Alhamdulillah. Naku nya teuing gembul ustadna mah naku nonjol begang cenah akang. atuh eta begang kumaha sok geura bayangkeun ku ilaing darwa Naku mah cenah. oh aya eta tukang kenang ngaranna Mang Darwa teh yo geura sok di lembur eta ustad ku sabar ngawuruk santrinya
Deuh teh. aya santri 53 sedengkeun beda jeung ngajar di sekolah aya LKS na Aya. aya buku panduan anak cek guru teh tinggal buka halaman 49 silahkan baca maneh nama udud Ngopi. nya ari guru ngaji mah pan teu kitu da aing ngaji mah kudu hiji-hiji pan Di papai. dipapai komo lamun diajar ikro mah geuningnya tuh beda jeung baheula diajar ngaji teh geuning ngejah baheula mah Tadi eja. huruf hijaiyah teh dibaca kabeh di alif ba ta sa jim ha kha itu baheula mah Oh. ayeuna mah langsung kana syaroja Eta. batako Batagor. soto babat laparlah Dahaga. dahaga baheula ayeuna mah pan kitu nu mata kadang-kadang lamun henteu telaten guru ngaji na barudak ayeuna bisa maca teh apaleun huruf Eta. padahal eta penting huruf teh sabab naon aya makhorijul huruf di dinya sabab beda antara huruf alif jeung huruf hamzah beda makhrajna deui da alif mah pan jadi matobi geudingnya eta teh ai hamzah mah pan di mana nun mati bertemu hamzah pan jadi izhar hukumna uninga ibu nu kitu ibu uninga ilmu tajwid Alhamdulillah. izhar idgham ikhfa ikra eta inu alhamdulillah cenah eta tanya alhamdulillah henteu cenah cenah urang mah boro-boro izhar idgham ikhfa iklam boro-boro mad tabi'i boro-boro mad silah tawilah cenah boro-boro mad jaiz boro-boro mad wajib urang mah maca Fatihah ge pabaliut hayu batur mah goiril magdubi ieu mah hayu bae goereal deui goereal eta goereal hayu leuheung nu goereal nu gurawil ge aya euceuk eta Fatihah teh hayu ge gurawilan tah geuning eta ustad nu syanyana nu ngawuruk pala putra urang ngawuruk nu saurang teu daek anggeus teh ngawuruk saurang teh keur ngawuruk nu saurang gerebeg teh aya nu gelut dipisat heula nya ustad nya wasit beres misat nu gelut nuluykeun ngawuruk nu saurang gaur teh aya nu ceurik parebut tutunjuk direrema heula beres ngarerema anu ceurik teh tuluykeun deui ngawuruk gerebeg teh nu parebut sarung pan lieur eta guru ngaji teh tapi keukeuh sabar coba lamun ustad teu sabar dipikir-pikir mah anak batur ieu mun cekekan hiji-hiji tuh tapi dah sabar alhamdulillah aya guru ngaji aya tah eta ustad nu syanyana lain ulah ngahormat ka ustad pandatang model cepot nya tah sing deket ka kiai deket ka ulama sabab aya katerangan dauhan Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha tuh serius deui wae marangga bari ngaleleuit araya kopina aya kopina aya susuna aya mangga nu aya kopi leueut kopina nu aya susuna mangga dikumahakeun we susu mah bebas mah Mangga lah kantun eta mah. heeh tah syayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha bakal datang hiji zaman saur Kangjeng Nabi bakal datang hiji mangsa saur Kangjeng Nabi ala ummati nyaeta ka umat kami yafiruna minal ulama'i wal fuqaha eta umat teh malabur eta umat teh jarauh eta umat teh henteu resep eta umat teh benci ka para ulama jeung ka para ahli fikih Teu wawuh ka ulama cenah kula. tuh bakal datang saur Kangjeng Nabi ka umat kami di mana eta umat teh ka ustad tara hormat ka kiai tara ngahargaan Ajrih ka tara ajrih ka ulama teu mikaresep nya
kaajengan nyaeta urang teh mikangewa umpamana tuh maka di mana umat kami saur Kangjeng Nabi lamun geus aya dina kaayaan kitu maka bakal dibere atawa bakal didatangkeun 3 rupa balai atawa 3 rupa musibah pikeun eta umat. Naudzubillah ulah. Naon anu kahiji Kahiji cenah kulan. yarfa'ullahul barakata min kasbihim diangkat kabarokahan tina kasabna eta umat tina usahana eta umat tina ikhtiarna eta umat naon nu diusahakeun naon nu dikasabkeun naon nu diikhtiarkeun sama sekali teu aya kabarokahanana diangkat kabarokahanana ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min Ibu, Bapak, araya kene, Aya. beliau serius deui. Yo. Kira-kira sampai jam berapa? 3. Jam 3. Innalillahi. Nah, kumaha, wa inna Kang? rajiun. Yang Kulan. jigana urang dieu can pernah nempo ustad nepi ka pingsan. Ayeuna urang nyaeur. Buah kan kadea. Heeh. Yalah. Biasana sim kuring mah lamun ceramah model kieu teh paling ge sak jam. Lah eta kulan. Paling lami sak jam setengah. Mohon. Leuwih ti sakitu urusanna tos lembur eta mah. Tos kana sip 2 teman. Tos bade kana sip 2 yo. Kagok kita tuh ting tanggung jawab ting moal.